deui sareng Sunda Liwung teh Yeni bagian ka-14 jeung Adang Liwung teh Yeni bagian ka-14 Marji ngagebrak di ngabebengkang ku isi-isi kaca pamitup Sri Anteng mapai marubah gertina. Warji imut ngageleuh sedengkeun panon angger beureum Sri cakat tuluy di sila diangkat diharudung simut bari ngadeg ka Warji nu keur sare. Liwung teh Yeni bagian ka-14 mayap lain sampe tekan lojengan carita Sunda Official. Urang lajengkeun deui Warji imut Sri Kerung nempokkeun bangun kebucin beker luhur naka sisi pangsarean nguduhkeun wanci janari gede. Liwung teh Yeni bagian ka-14 niat rek ngalakonan hajat kandeg sabab pikiran geus mimiti panasaran nempo peta salaki. Liwung teh Yeni bagian ka-14 naik sampai carita Sunda Official. Urang lajengkeun Warji kundang Sri nyegeukeun tuluy mulia nyengigir hareup pasti Sri Iset ngerorongkang panukeun undang. Liwung teh Yeni bagian leungeun Warji ngarongkong ngaranggem angkep cirim mutu ka tempat Sri Iset lalaunan. Liwung teh Yeni bagian ka-14 urang lajengkeun Sri Iset lalaunan bari ngalaan simut tuluy turun dina panasarean barung paneukeup tuluy ngawaskeun Warji nu mimiti ngalaan papea. Sri nungku paham nahan rasa sangkan pengorapan ngolotot ngawaskeun peta salaki. Warji nyerenge kota Liwung teh Yeni bagian lajengkeun deui motah ambekan ngahegat dada tembong naik turuna sedang Sri beuki teu puguh rasa peta Warji kawas nu keur ngumbar birahi sapatemon dina pangimpen. Liwung teh Yeni bagian ka-14 urang lajengkeun deui Sri undur lalaunan awak napel kana tembok pikireun jandela kesang renung cipanon unggah na bibir mata arengan hulu angen nu ngabagel. Liwung teh Yeni bagian ka-14 ulah play sampai tekan lonceng. Warji ngarahuh ngagayuh ka puncuk birahi badan Sri undur meh
warji ngagerung pasrah dina kanikmatan. Liwung teh yeuni impian lain malikeun awakna ngabebengkang Gayatri meg ulu angin Sri asa katonjok Kang Warji Liwung teh yeuni bagian ka-14 bahila balik sakret tekan lonceng. Astagfirullahaladzim. Awak sering ngerumpuyuk dirtaya tulang. Cipanon bedah saharita cerik ngakukuk ngumbarkan nyeri nyuuh sisi tembok. Liwung teh yeuni bagian ka-14. Urang lajengkeun deui pamirsa. Angin sumilir terus kolong panto panteng lir ngusapan ngarerepeh bau saum bocah kaambeuk kawas ngahaja nyocok ambeuk kaambeuk. Liwung teh yeuni bagian ka-14. Semoga urang lajengkeun deui pamirsa. Angin sumilir terus kolong panto panteng lir ngusapan ngarerepeh bau samboja kaambeuk kawas ngahaja nyocok kaambeuk. Liwung teh yeuni bagian ka-14 ulah hilap klik subscribe carita sudah official. Urang lajengkeun deui pamirsa. Ganta parah bantal dikembatkeun ngegebuk beungeut warji ngabebengkang bari mesem mantang ngarerab hate Sri dina peuting. Liwung teh yeuni bagian ka-14. Urang lajengkeun deui pamirsa sadayana. Hajat nu nincak dina poe kadalapan nu dibabuk anteng teu eling teu ngorecat kawas nu geus ilang pangacian. Hudang warji. Liwung teh yeuni bagian ka-14. Urang lajengkeun deui pamirsa sadayana. Sri ngocak tapi warji teu daek hanjat dina gundam maksiat. Panci rek nincak janari gede Sri maksakeun ngadeg luhur sajadah. Liwung teh yeuni bagian ka-14. Semoga urang lajengkeun deui. Ngudag hajat dibarengan hate nu budawang. Allahu Akbar hajat dimimitian tuk nepi karengse panon juuh ku tangis. Liwung teh yeuni bagian ka-14. Semoga urang lajengkeun deui pamirsa sadayana. Gundamna warji matri dina ingetan kuasa kaleulewihi surah Yasin dikalindengkeun najan aya kalana pegatku unghak ngulang-ngulang. Liwung teh yeuni bagian ka-14 pamirsa sadayana. Semoga urang lajengkeun deui. Ayat katilu ti panganggesan ati manteng nedakan maha kagungan. Gusti ya Allah ya Rabb panglumpatan pangdeuheusan nedarido nedaulas asihna. Liwung teh yeuni bagian ka-14. Semoga urang lajengkeun deui.
Neda ditempangkeun sareng pun anak si Kasep bin Warji. Abdi sono ya Allah Sri nyuuk ngagukuk kanyanyerian napang sujudan sorat cerik ngaguar hawar-hawar. Liwung teh Yeni bagian ka-14. Urang lanjutkeun deui pamirsa. Hawar-hawar kabawa angin sumilir tina erang-erang jandela. Milu nalangsa kanu minang saraya dina wening galih. Liwung teh Yeni bagian ka-14 pamirsa sadayana. Mantena tiis jempling lir hariring mepende Sri ka alam pangimpian. Kasep di mana su kikisik milu ngulisik mangsa kadampal nu neang anak. Liwung teh Yeni bagian ka-14 ulah hilap like subscribe komen tekan lonceng. Urang lajengkeun deui pamirsa. Kasep ye ibu Sri mapakan auhan bayu sagara. Bulan tias ngarengan kasono nu teu daek laas. Sri ulang-ulang ngageruan anakna bari lulumpatan malipir basisir. Liwung teh Yeni bagian ka-14. Semoga urang lajengkeun deui pamirsa. Sora orok ngear kawas pangbagiakeun kanu neangan mapai laratan. Gogoaran mangsa digeruan kawas ngahiap umajak neangan tapak. Liwung teh Yeni bagian ka-14 ulah hilap like subscribe komen tekan loncengna carita Sunda official. Urang lajengkeun deui pamirsa sadayana. Sakabeung sorat ti kidul tuluy pindah ka belah wetan. Sora ngaguar jol tukangeun dileuk kalah ka ilang. Duka ka mana incetna. Liwung teh Yeni bagian ka-14. Semoga urang lanjutkeun deui pamirsa. Ulah hilap seruput. Kasep ka dieu bager ibu sono. Sri nyorowo ka lebah sagara. Angin ngahiuk ngendakeun awak Sri nu ngajanteng di basisir ngageroan anak. Liwung teh Yeni bagian ka-14. Ulah berukut kopina pamirsa sadayana. Sagara ngadadak motah ombak ting jelegur nembrag karang. Ulang-ulang sora kilincing sora talapak kuda nu keur lumpat awor diulinkeun galura. Liwung teh Yeni bagian ka-14. Suruput kopina pamirsa. Urang lajengkeun deui. Sri ngambekan ngarenghap jero ngahaja nantang aweuhan. Sora oro kadenge deui ngaguar. Sri nyorowok deui angin ngaberung. Liwung teh Yeni bagian ka-14. Hilap disuruput kopina pamirsa. Hilap mudut. Lajeng urang lajengkeun deui. Ombak gumulung silih udag kawas paheula-heula hayang ngahantem karang jeung awak Sri nu ngajanteng di basisir jelegur.
urang lajengkeun Jelegur galura mancaura nembrag karang sora orok ngaguar deui belah kaler Sri lumpat muru ka kaler ulah hilap disuruput kuping pamirsa sadayana liwung teh yeni bagan ka-14 urang lajengkeun deui pamirsa dinya bari teu eureun nyambat anakna breh ngapaninggal orok ngagoler luhur karang tempat pamujaan bapana orok ngagoar deui liwung teh yeni bagan ka-14 pamirsa sadayana ulah hilap disuput kopi urang lajengkeun Ese belek Sri neteneangan titincakan leungeun ngarongkong rek nyabak orok teu kanyahoan datangna galura miheulaan nembrag awakna liwung teh yeni bagan ka-14 sadaya disuruput kopina Sri kabantingkeun dipangpengkeun ka basisir orok ngagoar deui Uniang Sri lumpat nguru karang tapi sagara beuki ngamuk galura ngabentang nu datang liwung teh yeni bagan ka-14 ulah suruput kopi sora nu nyeungseurikeun mata kukurayeun nyikikik belah galura nu ngahantem awak Sri wujud awewe lenjang ngonggongan nyaringkang hareupeun mapag datangna galura liwung teh yeni bagan ka-14 pamirsa sora orok ngagoar dina aisan manehna asep ye ibu sono sora nyikikik kawas nu nyalelewe galura tohaga ngahantem deui awak Sri nu rek nguniang liwung teh yeni bagan ka-14 ulah hilap disuruput kopina pamirsa mangga urang lajengkeun deui Sri cengkat ngusap rarai ku dua dampal panangan sadar ngalinyap napang sujudan astagfirullahaladzim liwung teh yeni bagan ka-14 pamirsa sadayana ayo unggah deui pawarji nu silaluhur mereka dawang ngawaskeun dirina tanpa panghalang salambar pakaian Sri molotot nembrangkeun ka hiji liwung teh yeni bagan ka-14 sanca kopina sadulur sadayana hatur nuhun atas ngiringan nyakseni mirengkeun carita Sunda liwung teh yeni bagan ka-14 diantos dengan salajengna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadaya.